Nah, seperti inilah suasana kampung. Saya juga belum tahu nih kampungnya, nama kampungnya apa. Nanti kita tanya-tanya ke warganya ya, Bre. Nah, alhamdulillah saya sudah nyampai ke Kampung Cikukuk, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Beginilah suasananya di saat sore hari ya. Sepertinya ini hujan gerimis nih Barayan. Dan terlihat di sana lah. Di sana pesawahan yang sangat luar biasa sekali Barayan. Kalau disebut di Sunda mah umpak-umpakan atau terasering Barayan. Ini sepertinya ubud baliknya Cianjur Barayan. Kita lanjut Barayan ke depan. Sini mah banyak ini nih, banyak tebu hitam di sini mah Barayan. Oh, di sini mah ada masjid Barayan. Ini ngeringan mi. Enten. Nah, alhamdulillah di sini mah sangat sararajuk Barayan. Lihat di sana. Misalnya kebanyakan di sini mah terasering. Kita lewati jembatan dulu Barayan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tabarakallah. Terlihat kan Barayan. Sungguh luar biasa pemandangannya nih Barayan. Bentuknya mah cantik Barayan. Sini mah ada ini nih, jamban. Tuh, airnya jernih sekali Barayan. Cocok kalau kita mandi di sini. Punten ngiringan. Assalamualaikum. Nih nuju naon Mi? Aduh nuju. Nuju nyangu. Aduh,
Punten Mi, damang. Ya mangga. Oh. Ieu teh di luar teh nuju hujan. Ya. Kalasan ka dieu nuju eton hawunya. Ngiringan si duru gitunya di dieu nya. Mangga wae. Aduh. Mohon. Iya nuju iya itu nuju. Emut kapungkur abdi teh nuju ngiringannya. Nuju gaduh kene aki sareng nini. Eta kieu dina hawu keneh gitu. Sok ngahlas ai ningal kieu teh emut gitu. Dina hawu we mata kaya ning terang petruk ya. Da sok raos nyaminya dina hawu mah. Sok seungit. Seungit tina sanguna teh. Aduh. Pami ai sampo mah meulem sambe Mi. Aya. Oh, wios pa wios. Wios. Aduh, Gusti na. Coba ya teh sampo. Wios Pak, aduh punten Pak abdi ka dieu nya kumaha wantun kalabot ka dieu. Sanes kirang ieu teh. Sawios. Mohon geuningan seueur motorna. Mohon. Bade nyangu. Sok atuh sok bila eta mah sok. Ya sawios dan ieu nama dia. Oh nama naon sebatna teh ngarih nya. Ah hatur nuhun Bapak insyaallah hatur nuhun. Aduh. Iya ning nantos ya. Nyenak ieu teh nyenak iwung ning masih Bapak tadi kebon teh. Oh iwung ieu nya iwung non teh awi nya. Aduh. Awi hawar. Awi hawar ge raos. Raos. Namanya nguping abdi mah awi hawar raos di ieu nya dipasak. Kan kada penginten kada ieu nya masakna nya kada. Oh, mohon. Duh. Ieu resep tinggal gitu. Aduh. Meniru hai gini geus sadana gitu. Sulu awi. Mohon, sok seungit Mi ari kieu teh. Sulu awi yen mau dipasakna ke awi deui. Awi deui nya. Ah, sawios da. Nu penting nama era maraos nya Mi nya. Tuang mah sareng teri geda. Aduh, alhamdulillah nikmatna teh geuningan. Mohon. Nikmat nikmat pisan teh kitu nya Mi nya. Dari sareng daging mah da kirang nikmat gitu mohon. Kirang nikmat Pak. Da abdi ge di bumi sareng teri paling ge. Mohon. Sareng lalap bicara sama pokona mah. Sok bila eta mah lajengkeun sok. Nya mah. Ya da eta cenah. Sok. Nah. Mohon. Duh, nyangu nya dina langsung ieu mah nya. Sanes dina naon teh namina teh? Na seeng. Seeng anu teh zamannya. Ya, ieu da geuning kedah ngomong asupan dina seeng mah. Janten seueur rupi-rupina nya paralatana. Ai kieu mah di kieu moal we. Sok seungit di sangguna ge aduh. Mohon. Ieu gaduh manuk geuningan. Anis cau ieu mah nya. Alah lineuk tuh. Teu paen abdi ge gaduh nu kieu teh. Masuk aya nu meser wae geuningan Tapi ical we. Oh seueur. Kitu we. Sok aya nu hoyongeun di. Oh sok ngalaan gitu Bapak sanes. Murang kali. Damel kengeng ieu. Kengeng menakan gitu ning aya anakna ning nasayana dieu. Mohon lah lineuk ieu nya tuh. Aduh. Ka mana Pak? Aku keluar mah anu jog-jog. Anu mah tos jarangnya manuk sarae teh nya. Mohon. Mohon Bapak kitunya abdi punten tos ngawagal Umi hatur nuhun ku abdi tos diwagal Bapak. Hatur nuhun pisan Pak. Nya padangkeun. Mohon sing sarehat Bapak sing ageng dina. Mangga Bapak. Insyaallah Bapak hatur nuhun. Sanes waktos Pak nya. Mohon. Mangga Pak. Assalamualaikum. Ayo Dek.